Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan murid-murid ibu anu saroleh sareng rancage. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana sanaos dina suasana anu rada benten nya, tapi tetep sumangat di anu diajarna. Dina lamungan ayeuna urang medar perkawis carita pantun. Dina pokok bahasan carita pantun ieu mung sakedik anu kurang baris dipedar. Anu kahiji patali sareng ciri-ciri, teras nu kadua struktur carita pantuna, sareng nu katilu contoh-contoh judul carita pantun. Patali sareng ciri-ciri carita pantun ieu ku ibu diserat aya 8 rupinya sakirangna anu mudah-mudahan tiasa nyiapkeun urang kanggo ngabentenkeun yen hiji carita atanapi karya teh lebet kana carita pantun. Anu kahiji ditinggal tina eusina mangrupi karangan rekaan atanapi fiksi. Teras nu kadua ditinggal tina wanguna lebet kana karya sastra ugeran atanapi bentuk puisi. Anu katiluna mangrupi karya sastra heubeul. Teras nu kaopat ditinggal tina ukuran caritana, carita pantun kalebet anu panjang gitu nya margi dipatalikeun sareng ciri nu kagenepnya gumelar sacara lisan. Tah carita pantun teh biasana dicaritakeunana teh ti bada isa gitu nya, jadi saatos isa dugi ka bade ka subuh gitu nya, ngagayuh ka subuh. Eta katinggal ku urang gitu nya gambaran ukuran caritana yen memang panjang. Teras nu kagenep ditinggal tina eusi caritana seueur diantarana ngandung unsur pamohalan. Nu katujuhna dina nepikeun carita pantun biasana sok dipirig atanapi di sarengan ku kacapi. Sareng anu kadalapan anu nyaritakeun carita pantun istilahna disebatna juru pantun. Poin anu kadua patali sareng struktur carita pantun. Struktur carita pantun aya genep. Anu kahiji istilahna rajah bubuka. Ieu ditepikeun ku juru pantun samemeh medar carita. Eusina mangrupa sanduk-sanduk atanapi naonnya nyuhunkeun dihapunten gitu. Jadi nyuhunkeun izin ka karuhun rehna bade ngamimitian atanapi bade ngawitan mantunkeun hiji carita. Ieu biasana ditepikeunana ku cara dihaluangkeun. Teras nu kadua deskripsi. Deskripsi mah bagian nu ngagambarkeun rengkak paripolah palaku carita dina hiji kajadian. Misalna putri keur dangdan atanapi sinatria keur perang gitu ya sareng nu sanesna. Ya oge sami ditepikeunana ku cara dihaluangkeun. Anu katilu narasi. Narasi teh jadi nyaritakeun. Juru pantun nyambungkeun antara kajadian nu hiji jeung kajadian saterusna. Tah ieu mah ditepikeunana ku cara digalantangkeun, jadi dicaritakeun gitu nya, teu dibari dihaluangkeun. Struktur carita pantun anu salajengna dialog. Dialog teh paguneman di antara para pelaku. Nu kalimana monolog. Monolog mah nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Sareng anu kagenep rajah pamunah atanapi rajah panutup. Ieu rajah anu ditipikeun saatos rengsena carita pantun eta nyalira. Eta patali sareng struktur carita pantunnya. Ditilik tina eusina carita pantun umumna ngalalakonkeun lalampahan raja gitu nya atanapi sinatria teuruh Prabu Siliwangi, teuruh teh turunan. Teras ngeunaan raja Pajajaran atanapi ngalegaan nagara gitu nya, nyieun nagara anyar. Tiasa oge anu eusina teh ngagambarkeun nuju milarian istri gitu nya atanapi garwa gitu. Pibatureun hirup. Anu salajengna patali sareng contoh-contoh judul carita pantun. Keur pisannya judul-judul carita pantun ieu diantawisna aya Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Munding Laya di Kusuma, Banyak Catra, Bima Manggala, sareng nu sanesna. Aya nu kantos dibaca teh nya. Insyaallah ya, murid-murid ibu pan rajin, teras panasaranan janten
hoyong langkung terang gitu nya. Carita pantun teh nu kumaha mangga tiasa dipilarian ku masing-masing. Resep da rame gitu nya upami urang tos ngawitan maca mah. Tah salajengna patali sareng carita pantun batikannya rengse teori nama basajan gitu nya. Ieu pancena gampil ogenya insyaallah. Janten mangga masing-masing tiasa milarian hiji contoh carita pantun teras dirangkum engke diserat sumber sareng judulna ti mana. Etanya pedaran perkawis carita pantun. Mudah-mudahan tiasa kahartos ku sadayana upami aya materi anu kirang jelas atanapi kirang lengkap Ibu percanten nah sadayana tiasa milarian tina referensi nu sanes atanapi aya cara nu sanes oge kanggo ngalengkepan supados urang tiasa langkung paham kana materi tadi. Atur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan sadayana salamina dipaparin kesehatan, semangat dina dianjarkan, oge dilancarkeun sagala rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.